matak ayeuna si Ohang dititah kieuan ngomong lamun aya nu salah dauk bongan nu nitah nu salahna nah nitah aing anu kieu pagawean di depan seniman nya ngomongkeun masalah nu kieu takut Pak Ni Ti A panitia bukan weta turun nu di tiruan teh teh Kiai Haji Asep Mubarok turun ieu nu dengan saha ieu ka panitia kunaon ieu nu gelo di bawa ka luhur panggung iya usana bang teh Kiai Haji Asep Mubarok ampura nu betul saur saha cek saha udah urang ka disuruhkeun ka dieu disuruhkeun ku saha seteh ku pacinia pacinia panitia sing bener ari ngomong jeung pacinia panitia 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 pacinia panitia panitia bukan weta tong ngaji ngomong oge teu jegjeg apa ingat atuna ieu tong ngomong waos we si mah teu jegjeg da teu jegjeg oge eueuhan kan beda nu kieu disebut ompong-ompong teh meureunnya naonna ohang-ohang teh kieu meureun nya heueuh pan urang teh ohang oh iya ohang la ilaha illallah selfie heula selfie heula ohang HP naon si selfie na ge eueuh di Makassar lain selfie KDI selfie teh foto zaman ayeuna cekrek geuning ibu-ibunya geus gegero hai guys aku habis gegero oh hai guys aku habis omeh zaman ayeuna adi gedinya osok selfie tara sieun kunaon eta rusak HP ge gini Pangaruh tina hutu mantul sieun ku eta meureun beungeut uing tapi hiji-hijina jalmi nu sangat luar biasa ibu anjeunna pangbeungarna salam dunya kumaha hiji-hijina jalmi anu mibega anu pangbeungarna salam dunya ieu Kang Ohang nya ohang margi naon batur mah moal anu begaeun manehna mah waos wae make jandela sanes kang jandela atuh eta nya alhamdulillah oge da sim kuring ge di sarangan atrape di nya kena asal ieu ieu mah bunga-bungahna kagungan non rencang sapertos ogi margi upami ngabonceng ngabonceng terus kahujanan tara tara ngiuhan ka dieu nah kunaon untuna teh kieu ya jaran bungkus teh daun tua aing teh saka sorono we disarwakeun jeung suhuna geus lah tapi urang mah kieu ge nulungan ya kamari urang menerkeun genteng kumaha di duye di ditu di duye bener ceuk heru teh ngonggi cenah menerkeun genteng aing naik ka genteng set bismillahirrahmanirrahim naik bus kana luhur genteng luhur genteng tuh tiluan nu duaan pan leueur sorot kubra di kubra garita kene aing apa urang mah apa nah lakar mah lakar nah maneh nama ngai guntuna so naik bios tadi ngayan nyuluran heula sudah batu ku abi di sambutan urang di artis ngange MC
Ladies and gentlemen, moga gelis ngaleg-leg bermen. Ini sepuh kadang warga Serena, kita sambut. Beliau adalah salah seorang mubalik yang sangat luar biasa. Hah? Mana? Lain. Ulah. Salah eta. Orang manggilna naon atuh? Sih Kak, Seniman. Oh, seniman. Mau balik di mana? Ini bisa balik-balik aja. Lain kuna apa diajar? Kita ngomong ke Ustaz ke Pak Asep. Diajar mah teu naon. Da kabeh oge mah usah di alam dunya, kabeh kudu jadi mubalik. Menyampaikan walaupun hanya satu ayat, coba kita teruskeun. Ayo, bener teu? Geus tong. Kudu jadi mubalik ibu-ibu. Lain kuna nu lain nafsu ya teh ya. Ari mana kayang dan naon sebenarnya teh. Tuh kan tuhnya ciranya ge. Ongkos eta ditanya di balik, jadi bapak di parapakan ke situ ya. Tokoran yang kubat tuh kemana aja jadi hargaan nih. Dia ngomong pengarsa. Tak gitu nih. Hari-hari pengarsa nahaon. Iya, tadi ini pernah. Tawa jangan menjaduk di situ dulu. Sebelum di sisi aja. Ini di sana. Sebelah sana dulu ya. Mal ayah. Mojok sana. Ya, awas. Nah itu. Jangan dipegang nanti kesetrum kamu ya. Iya. Oke. Beliau adalah seorang seniman. Dasar si eta. Nah, ayo mana nyaruakeun banget. Salah. Ayo mana nyaruakeun banget salah sih teh. Si hafal banget sorangan. Da ieu ibu urang kudu istighfar teh mana teu hafal jeung banget sorangan. Nah yang ganti banget. Eta mah kori internasional sih teh. Oh nya sorana halus di banget na kasep tuh. Ayo mah kalau ada kene kurang. Eleh naonna? Oh saleh lah. Eleh kawin wae. Mana mah ajengan oge puguh aya aturanna di jieu ajengan lain ustad lain jadi pengusaha lain disurungkeun disurungkeun abi dijauhkeun biasa orang itu nih sarieuh rupina margi pangarsana Kiai Haji Asep Mubarok nuju aya badan tendela rupina perkawis masalah amplop lain Pak Asep malah mun panggil jeung urang sok made amplop dikeun kerudung lain masalah ayeuna maneh diantep teh ka ngahina kalau ka ngahina guru aing sering geus itu aja dong aja iya dong iya tepuk tangan dulu aja dong Iya tepuk tangan buat Kang Oha. iya Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kalayan kudrot irodat mantena
simkuring ohang tiasa nyaosan kanggulemna ti Bapak Tatangnya mohon di ku Kang Heru Kang Haji Heru yang duye Heru duye nya alhamdulillah oke hapunten da bingung itu acara kita da disebut ustad lain da saya pernah nyantri bang nama santri ke pernah jadi santri kan santri online dia ngaganggu batur salah saya jina nyata Al-Mukarram Kiai Haji Asep Mubarok sok diganggu store ayat ngan kira-kira cenah ngamak dah pasti mana hati kan hati nama ngan pedah berenang ngajurung kasih ohang iya dina non store ayat jam 2 peting jam 2 subuh jam 3 subuh pajetnya lain eta kurang panjang sebenarnya isi meren kita imam digambarkan sia temnius tur ayat wayah ya Allah sing tunu oke urang tapi alhamdulillah gitunya si ohang bisa wani lah ngawanikeun keun bae da ieu mah bongan dititah jadi lamun aya nu salah aya nu naon da lain ustad ieu mah santri ge lain kata ge gitu Kang Ohang Mang Ohang atau Wak Ohang lah naon we lah terserah lah Abah Ohang heug yang udah membae nyebut Bang Ohang ge udah bener geus kolot aing teh yang hayang memang ora we alhamdulillah oke tadi singgoring di nyaku ya sarang itu ustad di dia itu sarang tadi teh Mbak Agus aja Mbak Agus nya Mbak Agus ustad sepuh di dia alhamdulillah parojong gitu taros kenen gitu tadi ge aya citi di dia kitu nu hoyongan kana ka abi gitu ngangap ayo lu hahaha udah tenggoran yang batur aja yang seri wah sok-sok mau bayangkan ditah semua ditah nabuh naon gitu tah yuk kalau kakak di nuki yuk naon luas luas kan wae ibarat mah cewang ku naon nya ieu mah salah saji pembelaan malah tadi oke ku Kang Ogi disebutkeun da kewajiban manusia teh salah sajina nyaeta nepikeun kahadean sanajan saeutik nya oke sugan ti si Ohang najan heureuy kaditu ka dieu sugan aya saayat sakalimah muga sing janten rahmah itu sing janten hikmah kangge urang sadayanya heeh nyayana komo lah nyebutkeun batur lah hoaks atuh si Ohang sok kawin wae teh daun si orang mah kawin nges gitu nu lainnya kawin deui kawin wae mah teh meureun aing mah cicing-cicing gitu tong dicontohan begitu nama kajeng maha ngan jelas ku ayana non ayana kieu teh tapi ngalhunkeun oge ditah si Ohang ngomongkeun kahadean sanajan saeutik atawa nyeun kahadean keun bae sok we cing cara rengir oge ningali aing sabab lain naon dina ayat nu tadi dibaca ge dina surah ayat apa tadi surat naon surat naon la ilaha illallah Al-Ikhlas tapi kayak bener tapi lain tadi mah jangan
Nah, tadi surat apa tuh? Walaili idza yang saja yang bisa demi penting anu geus poek ngongkleng. Wana hari idza tajalla demi berang anu geus caang mabra, caang benerang, perang benerang cik bahasa Indonesia. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Jadi geus nyiptakeun demi penciptaan lalaki jeung awewe. Artina manusia inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta teh saenyana aranjeun teh pagaweanna beda-beda. Terus kitu Pak punten ya, bener Pak Pak abi. Kebeur ieu mah. Dari guru bungkul. Heeh, ieu mah dianggap nepikeun heug, dianggap pembelaan oge heug gitu. Jadi sanyana pagawe teh beda-beda. Tamatak ayeuna si Ohang di titah kieuan ngomong lamun aya nu salah dauk bongan nu nitah nu salahna. Nah eta aing anu kieu. Pagawe nu depan seniman. Nya ngomongkeun masalah nu kieu tuh. Takut. Tapi tenang itu di nararakan naon sebenarnya? Hah? Cuma oh. Sah? Oh, alhamdulillah. Mohon patatang di sepitan. Patatang teh nyepitan. Putrana Panji Wigu. Mana mah ka mana wae putra? Eta piningan. Ini salah wae. Lu amane mah. Tapi kenal naon? Budak ieu wanter ieu. Sok ciriannya. Ieu da ieu teh Pak guruna pasing kayak supageto tadi budak ieu hebat wanter. Coba mau diarahkan dulu, diarahkan bakal wanter jadi wah hebat loh kalau suaranya langkang. Hebat. Heeh, wae karena naon didoakeunnya sing jadi ageunnya. Oh, udah punya usah kieu wae atuh urang mah. Mungkin atuh. Lupa. Alhamdulillah. Poe ieu urang ngumpul. Poe ieu teh urang teh ngumpul teh mudah-mudahan sing boga jadi boga babaturan atau boga sobat. Anak cek Roma Irama mencari lain ngomong-ngomong nah gitu jalan ayeuna mah teu kaot ningali nu kitu. Anggokeun. Eta nang TikTok. Hah? Oh TikTok. Dengekeun laguna lieu kana joget we ukur. Eta teh panjerona teh mencari teman. Jadi ari teman teh atau babaturan teh aya 3. Nya aya tipe makanan, dahareun, tipe obat, jeung tipe racun. Ta urang mah teangan mah anu jadi nu boga tipe makanan. Ya, aya makanan mah panan dibutuhkeun rek lapar kitu pasti aya makanan kudu asup ka jero. Betul di kana tubuh teh dibutuhkeun. Ari obat kumaha waktu butuh teh. Heeh, kalau kitu mah keur sehat namanya geus diobatan. Ya, pokoe kana obatnya. Bener teh, berarti sarua aja ka babaturan oge. Tu kitu mah deuh, ampun teh. Keur butuh nawe. Geus eta mah. Nuhun. Ya, bener teh. Aya anu tipe racun, ieu nu parah mah. Wawuh mung ngan tuluy, wawuh mung
ngajauhan ada sidik teh nyaho ieu mah dilek kitu we ngan ka batur ya sia teh tiba-tiba kata sia di racun gitu tapi urang nyamatak urang mah ulah boga tipe obat ulah boga tipe anu racun urang mah tipe dahareun bakal saling membutuhkan antara tubuh dengan makanan benar deh insya Allah moga-moga orang sadaya di dia kalebet orang teh boga non sobat sahabat anu satia di dunia dugi ka akhirat amin ya robbal acannya ini bisa dikelototan aing geus dipencetna acan pencet kene jadi botol sebenarnya beres ya cok berarti poe ohan nepikeun nyayam insyaallah dari teh lain mapatahan nya punten ya rasioh mah lain tukang ngajar dan ngajar mah di madrasah ya di madrasah atau di masjid ya bade ieu para guru ieu mah guru nah aing ningali ustad teh ulah sidat tangkal kawung bener teh kiranya apa tangkal kawung gunana apa teh loba pisannya tapi tangkalna siga kumaha japri hidung bener tuh lir ibarat naon kana ieu lain ustad kana ieu tapi ningali tangkal kawung teh lir ibarat urang ningali kana agama butuhna ku agama teh butuh tapi mun geus ngadeukeutan siga nu umum we melakeun sok tangkal kawung pelakeun aya nu ngelak di hareupeun ieu mah ayo cuma satemuk sieuna ieu mah apa melakna iraha aya apa teh nu ngelakna saha hah careuh banyak heeh bener teh tah ai careuh datang ka lemur di kumaha diudag-udag digebuk berarti nyauna naon nya bener teh tah ka ustad oge ulah kitu siga ka careuh ustad lemur lolobana itu geus aya nu mawa ini ada bisa minta sumbangan adanya ya urang teh guru dinten teu oge ulah ningali kasebut mungkinan nih bosen aduh bosen kumaha udah eta kene nu bahasa teh nu dibahas teh salat teh jeung salat kitu heeh lain eta kene ai maneh geus ngalaksanakeun nanti matak diomongkeun wae berarti diingetkan nah berarti acan tadi dilaksanakeun beureunan nuhun meureunan nu dilaksanakeun nu ditepikeun ku Pak Ustad atau guru-guru nu dieu eta teh dilaksanakeun ku urang heueuh nya cek Pak Ustad teh anu urang ge jang ieu matak naon tayana ohang si ohang teh lain pedah geus henteu demi Allah juga kaki wargi diajar situ percaya mah wah budak ieu pasti jarago ieu ngajina yo tadi dieu mare uing mah ayeuna wallahi nya bener uing mah jurumiyah ngan bab kalam jeung bab kalam bulak balik aing kumaha ieu macan coba bae ketak lebar sing lebar ku waktunya jang nya keun wae ulin mah ulin keun wae ulin masuk cenah ulin sakarep-karepnya pek antep tapi inget ya kudu aya manfaatna jadi ulah-ulah lo bating ulin batang diajar ulin oke kudu diajar sarua ayeuna ulin main bal lamun teu make ilmu nya oh nyanyi bisa nanyakeun urang mah eueuh
bisi urang bisi itu nanyakeun bedakeun urang eueuh bedakeun aing eta tuh cenah teh nyaho maksudna manehna urang eueuh duit kitu bisa nagih hutang lain bohong jadi we kanyahoan aing boga hutang jadi manfaatkan waktu sabener-bener kabeh ya sabenerna kadang-kala tadi teh ningannya ngalaksanakeun atawa migawe kahadean teh ulah dingke-engke sabab umur mah teu nyaho di waktunya umur hirup katunggul ku pati maot teu nyaho di mangsa rek iraha bae bawa urang teh ayeuna nya bawa geus ayeuna teh juk urang aya nu ibu-ibu bapak-bapak nya bisi kitu nya imah lain bisi pokona mah dah lain bisi datang teh nyaho urang teh bawa uing heula tapi tibatan uing heula sok ibu-ibu sok panjeri dikitukeun mah artina da pasti ngobrolkeun maot mah pasti mah sebelum sieun atau kudu sieun dari nu apa kana ilmu mah insyaallah moal sieun ngan ulah teh nangtang maot ode ayeuna nya sia teh anu ulah nepi ka ho nangtang penyakit nangtang eta teh ulah sabab naon kabeh oge diayakeun cing ingat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh nu anjeunna nu aya di langit sapangeusina nu aya di bumi sapangeusina ya kabeh penyakit rek sehat jeung sagala rupana awewe lalaki tak kabeh we ieu teh nu Allah sing ingat we kitu urang sing eling yang urang teh di dieu keur dianyangkeun di dunia teh nya ibu hei beres kayaknya teh urang keur naon lain bisa ngobrol ngobrolkeun we tong ngobrolkeun we kosipa gerak ini berjanji saya berjanji seri aya geus seri sia berarti nyaho berarti ulang dia mah nya mulai nya siap numunah oke teh kunaon jan lucunya ini lucunya alhamdulillah hapura we hapuranya udah aing mau hah mecret hapuranya eta tidak ning batur mah rekep nih kunaon junet esa ngaranna sanamina oh Hamdan hebat Hamdan namina Hamdan ya Hamdan li rabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim qad qurba fathu mubin innahu huwas samiul alim Gusti kagungan pangeran lupahan welas tuleman Gusti mangkau kapura bagja Allah Mantena maha mulia hebat ada lagu Hamdan karyana Bapak Haji Koko Koswara almarhum eta teh kasidah sunah kacapiannya duh alhamdulillah aya nu aya kanu tadi mah nu
nu tadi disebutkan karena waktu demi wanci satamana jalma aya dina rugi demi wanci satamana jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh musiri wasiata dina bebeneran iwal anu soleh iwal anu soleh musiri wasiata dina bebeneran jeung sabaran itu surat naon apa teh surat naon ame demi wanci satamana jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh musiri wasiatan dina bebeneran jeung kasabaran sing ingat waktu teh hiji makhluk nu diciptakeun ku Allah anu timimiti diciptakeun nepi ka kaki wari taatna ka bina-bina. Nah, apa kunaon taatna ka bina-bina? Timimiti diciptakeun waktu mah can pernah lulur. Benar? Nah, matak naon ayeuna urang turun apa urang mah maju, matak urang turun. Begini tuh beki kolot leheung kene tuh pak gurunya ya abah itu tos ngalaman kolot dari sini centang tuh ya gua isuk maut amin aku teh keeng tau keeng dong tapi amin gue nggak apa kumatak intina anu ngora kudu lepikeun kudu bener-bener ngagunakeun waktuna dina waktu ngora atuh nu kolot beureunan heuh kabeh oge kudu ngagunakeun waktu nu sabener-benerna anu dituju nyaeta karidoan Allah Subhanahu kudu sing bener insyaallah urang sadaya lagi panjangjina mah pana naon teh kunaon keun wae lah budak keun mah da budak mah kitu duh digenut kieu budak pokona mah alhamdulillah ieu teh nunggu teh lila pisan teh acan oh ya orang mana teh alhamdulillah sing kuring ge sing ya teh lain bobohongannya wing mah bener wing tukang ngaganggu Kang atau Abah Kiai Haji Asep Mubarok sok kadang kala wing sok mere naon teh mere PR gitu matak ayeuna komo aya nu aya ieu mah sok ka guru-guru nu aya diajar nu bener nya lain ieu mah tina medsos naon tina medsos oh anu teh anu memang eta teh emang pana mulai tadinya eta sah Syekh Fikri oh eta selantenna urang baheula mah kitu beungeut teh hampir sama siga kitu hampir-hampiran siga kitu bener ngan lamun kitu urang beungeut siga itu siga Syekh Fikri urang teh di aku kuenu bapak pasti beunang beungeut jadi kieu cenah kitu matak eueuh nu goreng eueuh nu alus nya kabeh oge alus jeung goreng cikaan tarimakeun eueuh maka jeung ieu mah geus diberek kitu hayang niru robah-robah putih tapi ari aya biaya mah teh teuing ngan kadewe jangan bebenah beungeut nya punten aya
ogi nu borok. Kela puntennya punten bisa nggak masalah salah perkara naon-naonnya gitu nya itu ke sarua sih hari awak nama sarua jeung urang penek gitu nya saruanya tapi dah itu mah teu penek jeung ilmu nah itu mah luhur ilmuna hari mana ya Allah ulah ngaku gitu-gitu ge tadi guru urang lain ngaku asik masa barok hari ya pembicaraan bahasa Solo kejagaan kawan komat supaya nyarios narapi wawas rapihan abang huntun alewis ya mah aya informasi ini badai priyogi wawas wabi di bluetooth kurang share itu tapi tadi wing kebenaran tadi jeung ngobrol jeung Bah Haji Agus sesepuh di dieu sok cenah ohang cenah bade dieu mah da abdi ge seueur cenah domba pun citeun kan ngadi ampun yang geus da urang wing mah da panjang lebar ge moal bener tapi insyaallah nya aya sati-satikeun nya aya naon-naonnya diserepkeun ieu teh hampura sakade deui lain rek mamatahan sabab dina Al-Qur'an eueuh saeutik oge jang nuduhkeun ka batur tapi nuduhkeun ka kalakuan sorangan jeung ingat dina hukum Allah wala tujzauna ila ma kuntum ta'malun eueuh ganjaran nya eueuh ganjaran ke KPP angin hasil gawena masing-masing atau urang-urang kabeh nya urang berenang ngakukeun goreng beri supaya tempat kapake jeung goreng nya kita ya beneran sih beneran gitu teh aduh itu boleh kerja lagi kayak gitunya boleh tak gitu kapit ya oh sarua ini cing balik dah kaharti modern nama tak seri oge nya yang seri ke lain dah teh kamane mana intina sok urang masar urang pada ngelingan siri elingan jeung saha bae urang mah siri elingan lain mamatan dari siri elingan mah lamun urang elingan anu teh lain cantang tuh urang oge bener tapi ai siri elingan apa oh nya urang ge saha eling lain mate lain itu geus asarnya kita tekasana atau itu geus bisanya lain ieu lain noyod we cerita waktu hari-hari udah inget tadi terus seri elingan pan hayang seri cek dina itu hawar-hawar kadangnya di musola atau di masjid hayya salam hayya salam cikeneh lohor ayeuna geus asa dicuk deui paneta lain ieu mah geus asa he ya urang ka masjid ayo cek teh atau nya sok teh heula teh naon teh kudu diamekan are-are we oh nyatukeun wae urang mah teh heula tuh itu meureun anu kumineng kitu oge meureun itu heueuh nya si eta ka masjid wae urang ngilu tuh susuganan kitu ya, oke. Yang penting carilah teman sebagai makanan. Lu dibutuhkan, saling membutuhkan dengan tubuh, oke? Oke, lah pokoknya mah geus dapat yang lebar dari gua atau Kang, geus ka dieu he. Kang. Lain udah tahu. Aya ngarokoin nah. Kang he. Oh.
Thank you.